رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج kalawan ngaos bismillah abdi nyaur isi mana ka anjeun nu bangetnya nu jadi sebab pangbunga anjeun nu pisan kadamba dipanjatkeun dina doa pamugi ieu pangrasa teu ngajadikeun kecewa anjeun banget perhatian nimbulkeun ieu perasaan ngajantenkeun rasa nyaman terlintas dina kahayalan tiap dinten tiap wengi anjeun aya dina mimpi kabayang di suatu nanti bahagia laki rabi ngan isin abdi nunjukkeun ieu pangrasa ka anjeun sabisa mah disumputkeun teu aya anu terangeun berharap anjeun peka nimbal balik ieu rasa nyumpingan ka keluarga nyunkeun restu ibu rama nanging saukur kahayalan benten sareng kenyataan anjeun bogoh kanulian rencangan abdi pisan pas terang anjeun jadian janten pacar rencangan cai socangar celakan tekaraos narataian rasa nu lami dipendam ayeuna kedah diredam saenggalna kedah padam ulah dugi aya dendam abdi cobi mengikhlaskan anjeun sareng rerencangan mungkin abdi nu baperan nganggap lebih perhatian ti waktos ayeuna pisan abdi mundur mengidamkan anjeun sareng rerencangan pamugi ka pelaminan sanaos hate mah ancur cai soca terus ngucur tapi abdi tetap syukur nasi tos janten bubur